ugah Kangjeng Rasul pun. Kangjeng Rasul wong sok ngabiasakeun bobok koelulah. Koelulah teh bobo siang. Kamu 11 ngarah naon Kangjeng Rasul bobok koelulah teh ngarah jajak wengi kitu nya. Kangjeng Rasul teh biasa gitu. Tengah wengi ugah Kangjeng Rasul teh. Tas bobo dikeun ka baru saliran lagi Kangjeng Rasul mah sunnahna bobo deui. Tos tahajud teh bobo deui, ugah we subuh. Pan urang bobo deui ka babanglasan. Kumaha enjing-enjingna geus salat subuh. Beres teh wengi teh tos tahajud teh batur usum poe Minggu teh kerja bakti. Kamana si ibu? Teu aya. Nah, nuju bobo. Nah, bobo teh beurang pan wengi tos tahajud. Kadenge we umat Islam teh nya, umat Islam mah ngamundurkeun. Batur usum gawe ieu mah Nah, itu jadi fitnah gitu. Batur kerja bakti urang bobo, naon wengi tos tahajud. Kangjeng Rasul mah teu ade sunah Rasul mah teu kitu. Wengi tahajud duikeun ka naon ka sampeana baru, nya. Salat subuh, enjing usum dagang, enjing usum tani, enjing usum perang, Kangjeng Rasul perang. Bikin kadicaran ku sahabat, ya Rasulullah, eta sampeunkeun ka baru. Atos we Kangjeng Rasul mah ulah ngiring perang. Keun wis abdi sahabat perang mah. Kumaha Kangjeng Rasul? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kami geus ting azam rek tawakal ka Gusti Allah. Angkat we teu kahalangan. Ari urang kumaha? Wengi tahajud itu bobo. Jadi urang mah lain nembongkeun tanda-tanda kagungan Islam, nembongkeun kam Rasul.